Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaran abdi Nadia Putri di kelas 10 PS2. Abdi bade ingin vlog tentang virus corona jeung cara mengantisipasina jeung cara hidup sehatna. Anu pertama-tama abdi bakal ngajelaskeun nu eta anu dimaksud virus corona. Virus corona atau COVID-19 nyata virus anu berasal ti Wuhan ayeuna tos menyebar ke Indonesia, terutama di Jawa Barat, di Bogor enak tos aya, terutama paling deket enak di Jonggol tos aya nu kena virus corona. Nah, jadi ayeuna arurang waspada perlu, tapi entong berlebihan jeung entong panik. Urang harus menjaga kebersihan seperti anu kahiji, rajin bercuci tangan, make sabun dina cai ngalir. Anu kadua, rajin berolahraga, kadaharan nu sehat-sehat atau yang nu bervitamin C. Nah, anu katilu, urang bisa berjemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 5 menit. Konon orang kudu berjemur di bawah matahari karena virus corona itu cenah mainna henteu betah cicing di tubuh hangat. Makana dari eta urang kudu rajin berjemur di sinar matahari selama minimal 5 menit. Terus oge kita harus menjalankan hidup sehat seperti makan makanan sehat, terutama ayeuna kita harus minum rempah-rempahan seperti terbuat anu tina temulawak, tina kunyit, tina jahe. Jadi abe daya tahan tubuh kita tuh selalu kuat, stamina. Nah, jadi presiden kan geus ngumumkeun untuk stay home atau lockdown. Nah, jadi urang teh sebagai masyarakat Indonesia kudu ngadukung stay home atau eta ngaranna lockdown. Kudu jauh-jauh ti kerumbunan jelema-jelema. Kan urang teu nyaho eta jelema batuk atau kumaha temenna positif corona atau henteu, tapi urang ulah panik. Nah, jadi untuk mengantisipasina, amun misalkan urgen banget arek keluar, usahakeun kudu make masker, kudu ngajauh ti jelema atau ulah salaman secara langsung. Bisa cuma kita tibang sedih doang jang nyapa. Pokoknya usahakeun ayeuna ulah bersentuhan langsung. Nah, jadi untuk masyarakat ayeuna hayu urang cericing heula di imah abe urang teu kena virus corona. Sekian dari saya. Terima kasih.